Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa maulana Muhammadin. Ieu teh syairanana cariosa nu sampurna samemeh rendenganana lantaran tepang jodona Kangjeng Nabi kagerwana Khadijah jenenganana tah kitu asal usulna saur nu banget elmuna catur ke Nabi Yuswana salawe tahun mu'tamadna cocok jeung titi mangsana tahun waktos keur nikahna Siti Khadijah kacatur ngimpen dina waktu sahur ningali nu turun ti luhur panon poe hurung mancur teras asup ka bumina sanggeus kitu cahayana nyaangan kasadayana sarta katinggal rupina antera di imah Mekah didinya Siti Khadijah ngundang paman anu tabah jenengan Ki Bagus Warokoh putra Kiai Nofal elmuna banget tur apal tara ngomong anu gagal ngajawabna anu nyoal cek Khadijah paman tulung abdi kata rajang bingung henteu weleh luntang lintung nu mawi tacan kaitung cek Warokoh impian naon carioskeun masing alon Siti Khadijah ngawalon terus terang teakon-akon lahirna abdi nerangkeun
Sakwarukoh eta impian alamatna gede pisan eta nabi panganggesan satemena kalakuan eta teh rasa pun paman Nyai bakal carogean kana binu akhir zaman yakni